Punten. Mangga. Punten bade naros. Ari pepelakan anu bade diicap. Nu mananya? Oh, tak saurna iki bade diborongkeun, Bu. Ari nu itu. Sami tage bade dijual cenah, Bu. Ari nu peloba itu. Tah, ari nu eta mah duka. Dan nu gaduna ge anyar pupus. Ari nu eta teh. Eta mah tos diica, Bu, dikeun narongtot binihna oge. Ari nu belah ditu. Ya eta mah tos dipeser kamari anyar keneh. Oh, gitu. Nya, emang ibu bade meser naon gitu? Ante, bade ngalaku we abdi mah. Punten. Mangga. Ibu punten bade naros suami imah najalmi ieu di belah mananya? Oh, duka atunya. Teu aya imah anu beulah ayeuna mah. Esa gempa ge teh diaromikeun. Maksudnya teh si jalmi ieu cicingna di mana? Nya cicing nama di imah atuh. Maknya na jero kuuk. Nya, abi naros. Imah najelma ieu teh di mana? Emang boga imah? Ya mata abi nanyakeun oge bogaeun atuh ibu. Kan abi teh teu apal lokasina di mana? Nya ari lokasi mah tergantung manana urang mana. Mun urang dieu nya di dieu, mun orang ditu nya di ditu. Nya eta orang dieu ibu. Oh, orang dieu. Heeh. Apal teh imahna di mana? Teuing atuh. Make teuing. Da bener orang dieu. Punten. Mangga, bade ka mana, Neng? Bade ka payun, Bu. Bade ka mana ka payun teh? Nya tuh ka ditu. Sing parere atuh ari ditanya ku kolot teh. Eta, Bu. Bade naik angkot ka payun. Nah, naik ka mana naik angkot? Bade ka pasar. Naik naon ka pasar? Bade balanya, Bu. Pasar naon? Nya naon we atuh ibu? Nu tiasa dipeser. Heuh, naon anu ke peserna? Da loba beulieun atuh di pasar teh. Eta, Bu. Naon eta teh? Piraku kudu digentrekeun sadayana. Meni banget karek kitanya sakitu oge. Lain banget, Ibu. Oh, rek meuli naon atuh? Rek meuli emas. Balaga, rek meuli emas oge meni diomong-omong.